jantan kusaha deui basa Sunda teh dimulena upami sanes urang Sunda. Tah maksudna dina MC basa Sunda teh jantan aya senina. Bapak-bapak makan bala-bala saja sama saya. 1, 2, 3. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya, dur abah nu jauh di Pilmuran nu anggan di padesaan, anu dumung teperkanak di lembur matu Banjar Karang Pamindangan. Sakedap deui urang ngawaos, mun ngawaos, ngawangko ngabasar tos nu atos-atos. Informasi nu katampi di luhur Goah Gumelar saurna nuju aya acara. Di antawis acara ngasah kaparigelan para penggiat master seremoni sareng masteriah seremoniah. Kan master seremoni mah MC pameget, MC isi naon berarti masteriah seremoniah. Urang uninga di luhur aya inahong salah sawios anu tos moyang. Kan mitra sadaya tong kapamanah hayu ngiring urang tepangan. Awehan soan nama juga lucu diajar nyawer. Terang nyawer teh salah satu tradisi upami aya nu di istrenan di nikahkeun. Aya nu di akadan. Eta sok aya istilah sawer mah orang Sunda. Titi wancin mustari ningang mangsa kembang ligat. A few moments later. Kamera roll action. Kata mitra sadaya sapertos nu diuneakeun tadi, wireh tidak dangap ayeuna baris nepangan salah sawios inohong anu parantos moyang. Cobi gerak kapalih ditu. Sahanya. Nah, kanca mitra sadaya ieu sadana reng-rengan senior anu sok biantara. Upami tami disebatkeun nge-MC atanapi master seremonial sareng masteriah seremoniah. Upami MC mah ka pameget upami MC ya. Kalau istrina. Baris nepangan Teteh Herni. Nanging sateacana aya salah sawios ibu akademisi. Dinyana salah sawios dosen oge pupuhu di Universitas Garut. Komite apa di Pikom nya banyak? Tuh mohon tuh. Di Pikom, alhamdulillah nepangkeun abdi teh Ibu Iis Jilfah Adnan. Nah, upami ninggal Abah Janur, abdi sok emut ngawitan kapengker waktos penerimaan mahasiswa baru angkatan 2010. Menuju ngarintis punya. Menuju ngarintis Fakultas Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah Kang Janur memberikan nilai lebih upami Kang abdi secara pribadi, secara lembaga, kumargi mahasiswa Pikom tiasa mengenal. Upami nuju ngawaos ngawangko ngabaswar terus nu atas-atas aya cel. Aya tantangan bahasa sepuh kapungkur. Sok aya istilah ngarawu kusiku. Manawi Ibu? Aduh, ngarawu kumaha eta ngarawu kusiku? Emutan pribados. Eta teh sagala hoyong di upami di eta kemah sagala hoyong hoyong kunyalira. Ieu hoyong ku abdi, ieu hoyong ku abdi, ieu hoyong ku abdi. Tah eta ngarawu kusiku. Da moal tiasa. Da
cobi weh diksiku. Sok, siku mah tiasa ngarawut. Makana ngarawut teh atos we anu tiasa kadada Kaduga, tak kaduga catet. Kadada kaduga naon eta. Kedah Nuhun ibu, nuhun Alhamdulillah. pisan, naon rupiah anu didugikeun tadi eta manfaat kanggo generasi urang. Langkung seru deui tangtosna urang nepangan Teh Herni. Mojang jajakan nu garagah Kang Teteh nu sareleh mah Bapak nu waluyan ni aki anu jelembar rezeki paranjang yuswa. Lami dianti lila nungguan Andrea. Hoyong nepangan pun lanceuk. Ieu antos moyan teh lain moyan dina panon poe lain. Ngajo mantara soantena lami. Teras ieu mah gaduh kekhasan naon wae di antawisna urang kupas ayeuna. Ngawaos mun ngawaos ngawangko ngabas atos nu atos-atos. Edisi nepangan juru naon teh ari tukang MC teh. Gilang cara pangjajab acara Gilang cara panunggu catur Master of Ceremony keur lalaki Masteriyah of Ceremoniah keur awewe. Bae ditamana teh. Sehat teh. Abah Aduh iya. Abah jaga jarak bahasa salaman. Atos dapan atos kieu. Teteh bagja, teteh keur naonna di teh kan bejana we teteh cenah keur ngader MC. Mohon. Tos sabaraha putaran ya teteh? Tah ieu teh kanggo diklat MC profesional. Kawitna mah Abah kapan upami kapugur mah nuju pandemi teh kanggo Zoom. Virtual. Kanggo Zoom virtual duwi ka tilu sesi janten sesi Maret, April, teras sesi Oktober. Tah ayeuna seueur pisan anu pamundutna sok atuh cenah teh aya nama offline biasa penting mah terbatasnya. Mohon janten ieu teh nganggo protokol kesehatan di sabaraha peserta namanya teh? Janten pamilon teh saleresna mah bah anu daftar teh aya 100. Aya 100. Namun ku pribados teh ku margi protokol kesehatan sasesi mung 30 jalmi. 30. Janten ayeuna ti enjing-enjing tabuh 8 deui ka tabuh 12 30 jalmi engke tabuh 1 dugi ka tabuh 3 sami 30 jalmi. Oh, engke teh masih aya. Masih aya kanggo sesi kadua. Kaca Mitra Sadaya ayeuna waktosna teh itu waktos istirahat nepangan teh margi salepas ieu sarana pamilon sesi kadua dina diklat MC profesional kanggo undang-undang bahasa Sundanya. Janten kieu Abah di dieu teh ngawitan kanggo MC formal, MC semi formal, sareng MC adat Sunda. Maksudna kumargi pamilonna benten-benten aya anu minat ajar, aya anu mahasiswa, anu guru, teras anu janten dosen, sareng praktisi seueur. Pamilonna kleresan di Rojong oge ku KWG bah. Sareng komunitas wedding Garut. Oh, sarang ieu geuningan media massa anu pun adi di Abah Janu. Eta. Ka teteh mah pokona dirojong, didorong. Di Rojong gitu. Teteh. Alhamdulillah. Biasana upami ningal pamilon tadinya peserta tadi naon biasana rata-rata kesulitan inyana diajar MC teh naon biasana? Janten kendalana atanapi kesulitanana teh kanggo para pamilon teh ngawitan mah nyaeta kanggo wawasan. Kanggo elmuna. Salajengna oge upami kanggo MC basa Sunda mah undak usuk basa Sunda. Pembendaharaan menurutnya kata sebenarnya teh. Pembendaharaan katana teh janten anjeunna kirang neuleuman, kirang artos, kumaha bahasa kanggo sasama, kanggo kasepuh sareng kanggo mayunan audiens bah. Mentalitas baja. Janten tadi teh diuningakeun heula ngawitan secara universal dari rumpun ilmu komunikasi. Pas ilmu komunikasi nembe dipraktekeun kanggo acara formal, semi formal sareng adat Sunda. Biasana anu ngabedakeun formal jeung semi formal naon tah? Anu ngabentenkeun mah bah eta mah gumantung kana kanggo acarana. Upami formal sapertos pamerintahan misalnya teras anu di lapangan ulang tahun Agustus hari-hari besar. Upami seminar semi formal betna sapertos seminar. Upami MC Sunda mah tiasa kanggo anu pernikahan, anu ngalas, siraman, meuyeuh seureuh ta eta teh sesat. Abah misalna nikah nu kadua kalina. Eta kae nikah. Temenang. Iya ku pribados di rumah. Ya pan ieu mah saumpama. Alim, saumpama. Ieu mah bobodohan. Nawar atuh. Biasa. Teteh. Mohon kumaha? Ieu nuju ngawaos. Ngawaos teh
naon mengkolkeun kecapung ku maksudna ngawangkong ngabasartos nu atos. Mohon. Ieu ge salah sawios edukasi walaupun henteu sadayana. Mohon. Biasa ngawujud tapi minimal pangeling-eling yen urang teh boga bahasa Indung, boga bahasa tuturunan ulah nepikeun ka jati ka Seliku Junti. Teteh sok aya kecap nanggeuy gaduh. Terus sok aya oge istilah ti suksuk ti dungdung. Suku dejeun hulu, hulu dejeun suku. Nah, teteh mapan legok tapak genteng kadek. Biasana upami pasna ngalarapkeun kecap-kecap teh kumaha eta teh? Janten upami nanggeuy gado teh eta teh manusia anu teu kagungan sumanget ngalamun aya laleur caplok gaduh motivasi kanggo ngaronjatkeun kahirupan tuh da ari ku senior kedah macakal abah macakal sorangan tah upami ti suksuk ti dungdung mah ieu mah mangrupikeun baktos tinu janten murang kali kanggo ingkang rama sareng ingkang ibu kanggo sepuh. Janten si murang kali teh sok aya babasan saur ibuna teh. Ieu abah emak teh ngabelaan hidup teh ti suksuk ti dungdung hulu dijieun suku dijieun hulu supaya anjeun teh jadi anak anu saleh. Ieu mah sakola tara belegug angger. Kumaha ari abah jadi eta mah ngawujudkeun semangat benernya semangat janten ti sepuh kumaha sumangetna milari kanggo ngawujudkeun murang kali supados jadi putra anu soleh sareng anu soleh tah dangukeun catet geuningan kitu eta teh jadi upami dilempengkeun mah teteh ngarupakeun hiji sumangat nu ngagedur demi ngabelaan murang kali tah kitu kan sami tersadaya upami ngobrol sareng tukang pangatur laku atau disebut MC mah jiga lir kacang ninggang kacang bahasaan teh kitu eta geus sabaraha kali diulas deui teh ngarah naon ngarah apal lir kacang ninggang kacang teh nu kumaha tah nu kieu nu nyarios model tadi cerewet bawel gitu bahnya ngeunah kana cepil mah ngaguluyur bah pamain teu percantan teteh baheula teh pendengar setia mun teteh siaran baheula mah pan da aduh da apal teteh teh tina radio atuh baheula mah wah mah baheula mah saksana program teteh dina ngader MC teh endingnya hayang kumaha eta nah yang semakin banyak orang paham karena atanapi memang hobi teteh resep gitu berbagi tentang ilmu MC atanapi kumaha eta janten kieu abahnya ari pribados mah bah sederhana we simple maksudna teh kieu janten nyaah kana basa Sunda nyaah kana basa Indung supados surabah tadi basa Sunda teh henteu jati ka Seliku Junti janten kusaha deui basa Sunda teh dimulena upami sanes urang Sunda tah maksudna dina MC basa Sunda teh janten aya senina kumaha upami janten MC atanapi panubuh catur girang cara basa Sunda teh nganggo undak usuk basa Sunda anu leres anu merenah gitu abah teteh contohan sababaraha kecap mah ngen si Sunda aduh upami anu nikahan nya bah nu nikahan caritana mukmin nikah kan cami terus sadaya kasanggakeun nikahna sareng orai da can bogaeun calonna mangga urang saksen iku sadayana ieu biantara ti teteh Herni bade nyontokeun ngen si Sunda Pun sampurasun. Walar atuh bah. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi sadaya anu samirah wa alhamdulillah saparos negerakeun puji sinareng syukur ka Allahi Robbi. Shalawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka jundan alam ya habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka kula wargina sahabat-sahabat tuluy ka mata dugi ka akhir zaman amin ya rabbal alamin. Pala wargi sadaya anu samirah alhamdulillah niti wanci nu mustari ninggang mangsa ya bagja urang sadayana dina danget ieu sinugrahan tiasa riung mungkulung patepung lawuh. Amplop pajengong. Urang keundeun dihandelem sieum, urang tuna dihanjuang sieum, paranti nyokot ninggalkeun geusan alain sampeureun jaga. Ulah debeakeun ayeuna. Oh gitu. Bisi leungit sarona kan sami terus urang teh Herni.
Sakitu nu kapihatur sakaya deui hapunten kasun pangampuran nu kateda bilih aya biasa kirang mah kirang tata kirang titik kirang duga priga maklum jalminya teh teu Oh, lara. tina kalepatan. Mangga. Sakitu hapunten kasadana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos.